A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi kiram. Wa ila hadrati khususan Nabiullah Hidir alaihi salam balian bin Malkan wa ila hadrati khususan Sultan Auliya Sunnah Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa ila hadrati khususan Syekh Salim bin Syamir Al-Hadrami wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi bin Umar Tanara Banten wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura wa ila hadrati khususan Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Masyari wa ila hadrati khususan Kiai Haji Ahmad Paki Suma ila khususan Aijalani bin Jarkasi radhiyallahu anhum wa qarallahum dunubahum musulihim wa qurihim bil barakati umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma i'ta'us sa'ili jeung anapun ari merekna kanu jajaluk bihi di jero masjid payun zabu mangka eta disunatkeun wa yahrumu jeung haram naon aroksu ngabador naon tadinya heureuy ngabodor heureuy pihi di jero masjid walau li goiri syabatin jeung sanajan lain ka budak semedak awewe ngora wa yarumu jeung haram naon anatu luluncatan pihi di masjid walau bizikrin jeung sanajan bari zikir lima karena perkara pihi anu tetep di masjid minta kati halna tetep tina motong-motongkeun husurihi pirang-pirang karpet masjid wa idza ya ghairi jang milaraan kaliana itu jalma wa natul wasbu jeung ari ngaran natu al wasbu eta luncat wawa jeung ari wasbu nakluri jalin nyata mindahkeun suku min mahalin tina hiji tempat ila mahali kana tempat anu sejena ila mahali akhara kana tempat anu sejena maratan kana sabalik bada ukhra dina sabada balikan anu sejena wal husuru jeung ari husur bidhamil khayal nakalawan dhamma harap ha wasadi jeung harap sad jam'u asyiri eta jamala pada asyiri wa jeung ari ba jeung ari hasyiri al bariyatu eta sama karpet ala sinu anu qasab entah geus beres ieu faedah mereka na faedah dan panjangnya macam beres keburu lungse aduh ieu masih keneh nyaritakeun awewe nu head haram cicing di jero masjid katanya ya
haram cicing di jero masjid gitu kan. Enak najan cicing dina emperna teu meunang kamarinya. Najan cicing na terasna, cicing na lawang, atawa aya tangkal kaya nu ngaroyom ka masjid cicing na tangkal kaya teu meunang. Atawa dina lotengna teu meunang anu het mah. Kumaha cenah lamun sare di masjid. Ya kamari teu naon ai sare di masjid mah. Gitu. Ngan lamun ngaheurinan kanu rek salat jadi haram sarena. Wajib ngageingkeunana gitu. Ya mah sare di masjid ngan teh ngaheurinan mah teu naon kan bedah sunat ngageingkeunana. Lamun dina jajaran salat mah ngagaduhan hukum makruh atau hareupeun salat oge jalan kana hareupeun salat makruh. Nu salat haram lamun nepi ka ngaganggu ka salatna jadi haram. Rek saha wae eta mah, rek nu head, rek teu nu head. Gitu. Satuluina wa amal yata usailil fih. Cegamari haram barang penta di jero masjid. Sedekah di jero masjid. Kecuali kayak kepentingan masjid berbeda itu. Kumaha cenah lamun ieu mah rek ngadon mere we kanu jajaluk. Aiker nu mentana haram, aiker nu merena kumaha? Wa ma itu usailin jangan apon ari mere kanu jajaluk sailin kanu jajaluk sailin. Kanu jajaluk pihi di jero masjid payun zabu eta disunatkeun mere duit barang penta teu naon. Wa yahrumu jeung haram marok supihi naon heureuy ngabodor. Edanya heureuy. Eta mentak model nu ceramah di jero masjid. Tong lobating heureuy di jero masjid mah gitu. Cakakak sesirion gitu. Eta mah rek naon wae komo anu urang keur ngobrol di jero masjid sesirion edanya ulah. Jadi masjid ulah disarwakeun jeung tempat anu sajana. Masjid mah tempat mulia suci. Teu meunang jero masjid seserian hareureui ngabodor ngeleg gitu nya. Ulah. Kumaha lamun barudak? Cara ngeleg nama. Ulah teu baralik cing teu baralik kitu jeung ngareleg ulah katana. Ini tah maralik. Mun dek dicaram ge. Ngelegna lain dicaram ulah asup ka masjidna. Ngelegna dicaram teh. Walau li khairi syabatin jeung sanajan lain ka budak awewe ngora heureuy bodor rek anu ngora rek anu kolot eta teu meunang. Misalkan teh keur taraweh milwan taraweh masjid loba kita aya we lalaki lah rek ngeureyan awewe we. Teu meunang kesempatan jauh-jauh milu taraweh lain haek salat taraweh na rek nyirian awewena nu mah ada sok loba awewena ieu anu mariluan taraweh di masjid teu meunang. Kumaha cenah lamun luluncatan ajelang-ajelengan ngajelang sakali dua kali kitanya ngajelang dina padang ngajelang kitu nya lain ngajelang lamun ngajelang erek aya gebugeun mah misalkeun teh naon ramat lancah naon ngaberesian ngatempat teh ka tepi rada ngajol kumaha cenah ieu mah ngajelang anu mana ajelang teh aya pamaksudan itu kumaha cenah lamun kitu tah
Waya rumu jeung haram naon annatu luluncatan pihi di jero masjid. Gitu. Luluncatan ajol nama nya kecuali lah mereka bebersih teka tepi ku sapu teh misalnya gagang nu panjang nah eta mah karena apa maksudan beda deh eta malah menghajal-jajolan tapi ya mah ajol-ajolan lagi bari zikir maca tasbih maca sholawat maca naon kitu bari eling ka Allah zikir ajol-ajolan teh ting kumaha teu berzikir bari ajol-ajolan soalnya kan lo ajar kon kumaha cenah ieu mah bari dikir ajol-ajolanana ya. Walau bizikri jeung sanajan bari zikir gitu. 5 karena perkara pi anu tetep di masjid min naktiin halna tetep dina ngaruksak motong-motongan hasurin kana naon karpet jadi ngaruksak ngojo kumaha itu ya lama sama ruksak sama ruksak berkoyana ajol-ajolan ngelek gitu nya teu meunang wa idza igari jeung dina pirang-pirang karpet masjid jeung milahraan kalianan jadi masjid mah ulah disaruakeun jeung nu sejena kitu pinuh ku tata krama di masjid mah ayeuna komo ayeuna mawa musik ka jero masjid geura da ieu mah qasidah can anger najan qasidah asa kurang parele mata lamun rek bisa rek rajaban rek muludan rek tatabuhan mah di luar nyen panggung gitu da jero masjid mah asa kurang parele gitu beda deui soalna masjid mah wa nautul wasbu jeung ari ngaran naktu anu di ngaranna naktu teh tadi teh naon motong-motongkeun ngaruksak eta maksud naktu dia teh wasbul eta luncat ngajleng bari aya jadi naon mun samak jadi ruksak jadi ucuk jadi awut naon jadi awut-awutan katanya ngarusak awut-awutan gitu senang meresan menang eta ya menang wa naklo jeung ari watbu jeung ari watbu wasbu loncat teh nyata naklo rijalin min mahali ila malil akhara marotan loncat ngajleng naklo rijalin kana eta mindahkeunana suku min mahali ila mahalil akhara maratan mindahkeun suku tina suku hiji kana suku hiji jeleng gitu nya ngajeleng naon geura jiga kang guru gitu kumaha cenah daya mati kuratna abdi mah jalanna kitu anya eta mah teh naon eta kurat ini mah lamun ngajan bisa jalan normal gajeleng gitu emang teh lah payon kerutinan kergenah-genah we ngaji eta katanya dina rutinan teh apek teh aya awewe asup ke masjid teh kan jajaran teh aya pelat katanya pelat beureum ning hideungnya di masjid teh gitu eta na keramik na teh tanda jajar eta mah nincakar teh kan hideungna we mau jadi ngajol saha ceng teh awewe teh Eta nepi ka ti nyembah nyuh eta we aya pas di bede-bede geuningan anu kurang waras katanya. Eta karunya aya kungsi kerutinan kadatangan oge teh teh nyuh ceurik nyembah. Teu meunang ngajol katanya. Lempang biasa we ngajeng kudu ngajol segala. Emangna kang guru Nah sabalikan komo lamun minang meureunnan sabalike ulah sekali cenah
Wal surjang ari asru wal surjang ari asru beda milih eta domaha wasade jeung domasad jamul asiri eta tina jamal lapan asiri wawa jeung ari asiri albariyatul hasinu albariyatul khosinu eta samak kapet anu kasar yang samak katanya tak ruksak matak ngaruksak matak eta teh alah wasa disuha jeung ari kagenepna tina 10 qiraatul qur'ani eta haram maca Qur'an keur nu hede nu kagenepnya haram maca Al-Qur'an. Qala Nawawi parantos ngadawu sa An-Nawawi Imam Nawawi fi Tibyani dina kitab Tibyan. Sawaun sarua bae kana buktina itu Al-Qur'an ayatan eta saayat au aqala atau leuwih saeutik minha tinimang saayat. Waya juju jeung menang lil junubi kanu junub wal haidi jeung kanu haid jeung kawewe nu haid ijraul qur'ani ngaberjalankeun Al-Qur'an ala qalbihima dina hatena nu junub jeung nu haid min goiri talapudi halna henteu ngucapkeun bihi kana eta Al-Qur'an. Waya juju jeung menang lahuma kanu junub jeung awewe haid naon anadru ningali pi mushafin kana Qur'an wa imraruhu jeung ngabolak-balik Al-Qur'an alal qalbi dina jero hate wa ajma'al muslimuna jeung geus mupakat saha ulama ala jawaji tahlili kana menang nama maca tahlil wa tasbihi jeung maca tasbih wa tahmidi jeung maca tahmid wa takbiri jeung maca takbir wa sholatu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeung maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ghairu zalika jeung liana maca sholawat minal azkari halna tetep tina pirang-pirang zikir lil junubi kajal manu junub wal haidi jeung kajal manu haid. Nah, sakitu orang terangkeun heula. Nomor kagenepna tina 10 anu haram kanu haid. Jadi nu haid teh aya 10 perkara diharamkeun gitu. Keur nu haid aya 10 perkara diharamkeun ka awewe anu haid. Di antarana nontos kamari nu 10 teh karek sabaraha karek 5. Naon nu 5 teh? Hiji haram salat, 2 haram tawaf, 3 haram mushaf Quran, 4 haram mawa Quran, 5 haram cicing di masjid. Tah aya 1 leuyna ayeuna wasa disuha qiraatul qur'ani eta haram maca Al-Qur'an. Ya haram maca Al-Qur'an nomor kasar nomor kagenep keur saha keur awewe anu haid eta. Da ieu mah dina masalah awewe nu haid haram keur awewe nu haid. Kumaha cenah jengan lamun maca Qur'an teh saayat ieu mah
Gitu. Kumaya lamun ningali ayat Al-Qur'an maca Al-Qur'an sayat dibaca nanti. Sawaun kana ayatan sarua bae cenah buktina Al-Qur'an eta saayat. Tetep haram. Ulah sok sanajan saayat nu dibacana. Gitu. Anu disebut maca teh kumaha? Ari nu disebut maca teh nyaeta aya dina lisan dikunyemkeun dina lisan. Gitu, dilisankeun. Jadi ulah anu head maca Al-Qur'an gitu. Walaupun saayat oge ulah. Kumacana aya madan teu saayat sapotong ayat. Eta. Matak aya saayat teh sahuruf. Qaf. Yasin 2 huruf ya jeung sin. Yasin. Matak lamun salat, misalkan salat tarawih maca surat Yasin, Qaf, Alif, Lam, Mim. Itu saja teu naon. Saayat teh. Gitu. Alif, Lam, Ra. Tenang, saayat. Dan meureun asa kurang hade we atuh komo jadi imam Yasin, Allahu Akbar. Jadi awewe anu head teu meunang maca Al-Qur'an sok sanajan saayat atawa aqala minha leuwih saeutik tibatan saayat teu meunang. Kumacana lamun ieu mah dina hate ya jalma nu junub kana nu head dawe nu head. Ajangan cenah cek sarwi teh ya kuring tepan keur head. Ai kuring keur head aya nu maca Al-Qur'an, aya Qur'an dibuka ku barudak. Ditingali we tuluy dibaca. Kumacana lamun kitu tah. Ngaranna oge mah maca. Maca cek tadi dina lis. Kumaha cenah lamun dina hate? Aya Qur'an na hate dibaca we na hate berarti lain lisan ya. Dina hate kumaha ya? Wa ya juju jeung menang lillahi di ijaraul Qur'ani ala qulubihanya jeung menang kawewe nu head ngaberjalankeun Al-Qur'an dina hate na min goiri talafudin bih halna henteu ngucapkeun kana itu Qur'an menang na hate mah nu head maca Qur'an teh di jero hate ya. Maca Qur'an di jero hate menang maca Qur'an di jero hate. Itu asa ulah dilisankeun lamun dilisankeun teu meunang. Gitu. Dilisankeun mah ayeuna hate mah teu naon cek tadi kumacana lamun junub wa yajuju lil junubi ijra'ul Qur'ani ala qulubi min ghairi talafudin bih wa yajuju jeung menang kanu junub naon ijra'ul Qur'ani ngaberjalankeun Al-Qur'an maca Al-Qur'an ala qalbi kana hate na itu jalma nu junub ghairu talafudin bih karena tetap teu diucapkeun kana itu Qur'an menang aya dina hate mah tinggal dipangmukakeun ku batur kana hate we ngabetem macana teh ku hate aya dina lisan mah teu meunang sok sanajan saayat ge na lisan mah teu meunang sok sanajan sapotong ayat oge aya dina lisan mah teu meunang
lamun dina hate mah menang. Misi kayak boga pemajikan semangat ngaji keren gaya ngaji gae ngan dina hate gitu. Jadi ghairi talafuzin bih anah henteu ngucapkeun kana itu Al-Qur'an eta. Kumacana jangan lamun mah nojal manuhed ningali Al-Qur'an. Ya no eta ningali Al-Qur'an. Kumacana lamun kitu tah. Cek tadi nomor kagenep anu hed teh teu meunang maca Al-Qur'an. Kumacana lamun ningali. Tadi baca ningali ningali eta. Kumacana lamun kitu tah. Waya juju jeung menang kajalma nu hed naon anazuru fil mushafi. Menang kajalma nu hed ningali kana Al-Qur'an. Kumacana lamun nu junub sarua menang mata waya juju lahum an-nadru fil mushafi. Jeung menang kajalma nu junub jeung nu hed naon anadru fil mushafi ningali kana Al-Qur'an. Ningali tanana ningali katanya. Kumacana lamun dia memaca Al-Qur'an ku hate tapi henteu sajalan dibulak-balik. Lamun katingali dama ya huruf Al-Qur'an misalkan dibulak-balik, macana teh ditingali dibulak-balik terus tapi dina hate. Misalkan ningali ayat kursinya surat Al-Baqarah kan ayat kursi tingalin hate dibaca dibulak-balik we bari ningali terus kumacana lamun kitu tah itu wamraru ala qalbi jeung meunang ngabulak-balik maca Quran alal qalbi di jero hate. Nah di jero hate mah ulah sotek cek tadi diucapkan, dilisankan temenang gitu. Wa ajma'al muslimuna jeung geus sepakat saja ulama ala jawaz sepakat ala jawazi tahlili wa tasbih. Da kuring mah yang maca tahlil, maca la ilaha illallah sana. Lah dikira la ilaha illallah tahlil maca aya tahlil aya tahlilannya. Aya tahlil mah la ilaha illallah aya tahlilan mah ngadoakeun ka maot. Tahlilan menang berkat. Tahlilan ya tenah. Kumacana lamun mah yang maca tahlil. Wa ajma muslimuna ala jawazi tahlili jeung geus sepakat para ulama kana meunangna maca tahlil meunang. Kumaha aya mah tasbih? Wa tasbihi jeung maca tasbih menang subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Gara kitu naon haek bae. Menang. Aya mah maca tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. Tenanaon, ya takbir, Allahu akbar, Allah. Tenanaon, gitu. Atau salawat, katanya sholli wa sallim ala Muhammad, sholli wa sallim ala Muhammad, sholli wa sallim ala Muhammad. Nah, menang, anu head. Sholawat atau dikir no sajana minal azkari ana tetap tina pirang-pirang dikir itu li junubi kajal manu junub wal haidin jeung kajal manu haid menang itunya
Ya juju talili junubi wal haidi menang maca tahlil kajal manu junub wal haidi jeung nu haid gitu. Jawaji tasbihi li junubi wal haidi menang maca tasbih kanu junub jeung kanu haid. Jawaji tahmidi lil junubi wal haidi menang kajama maca tahmid kanu haid jeung nu junub menang haid. Jawaji takbiri li junubi wal haidi menang maca takbir kajalma nu junub jeung awewe nu haid menang gitu. Karena BKD-nya sabaraha jajar teh sakitu teh. Di mimiti. Dina wasadi suha. Jajar ada saeutik. Terus setengah. Ana kudu ngarapakeun, apakeun tinggal dia kieu. Atuh mutolaah ngocoblak sorangan. Gitu. Jajarkeun bae urang ngurukan asbak oge. Ngapalkeun urang mah santri nek karek asbak. Ngurukan asbak pidatonya harapan kita teu naon sok. Urang merek yang harapan si kopi we ngaji nage wah gitu teu naon sok. Jajar. Gitu. Yang harapan cak-cak gitu teh. Sok wae. Gitu. Qala parantos ngadauh ashabuna sahabat orang sadayana wakada jeung nyakitu deui cara menang maca tahlil. Ya, tadi kan menang maca tahlil, menang maca tasbih, menang maca tahmid, alhamdulillah menang maca takbir, menang maca sholawat, yang tadi dikir-dikir saja kita menang cara tadi. Iza qala di mana-mana ngomong jalma nu junub li insani jalma nu junub haid maksudnya li insanin kajalma khudhil kitaba kana ayatul kitab bikuatin model kitab bikuatin wa qasda jeung neja nu junub waidin jeung nu haid eta bi kana nyaritakeun ayat Al-Qur'an Al-Qur'an kana dina Qur'an. Ayana misalkan ayat-ayat Quran katanya maca tapi henteu niat maca Quran teu naon eta niat maca Quran. Niat zikir gitu. Bahwa maka rikala jaijun eta menang. Wakada jeung eta nya kitu di cara lapadun maas badalika ari barang anu nyarupaan itu mak kanu khudul kitab. Jadi mun katingali tema ayat tulisan Al-Qur'an dibaca tapi teu niat maca Al-Qur'an. Niat baca we gitu. Baca ngorlang eta. Teu naon eta niat maca. Lamun nganiatan maca Al-Qur'an mah emang eta ayat Al-Qur'an, nempo ayat Al-Qur'an buku ya. Baca gitu. Teu niat maca Al-Qur'an, teu naon cenah mun itu niat maca Al-Qur'an. Gitu. Jeung ayat-ayat nu sejenna katanya. Qala paras ngadau ulama wa yajuju jeung menang lahum kanu junub jeung haid ayakula naon jenta maca duanana indal musibati nalika menang musibah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kana lapat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Si Jaid junub cana dosa si Jaid boga dosana disebut junub. Efek tenan ngucapkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, Al-Qur'an kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun dibaca ucapkeun eta ngarengeun maot innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Eta Al-Qur'an menang cenah teu naon.
sarwiti kerhead ngarengu aya nu maot gitu. Anu maot Bapak Badru parantos ngantunkeun cenah eta. Wah eta. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun menang dah. Itu. Idalam yaksidul Qur'ani menang sote nya di mana-mana henteu ngamaksud nu head jeung anu nu junub kana naon maca Qur'an. Gitu. Lamun ngamaksud kana maca Qur'an mah ulah. Waqala sareng ngadau ashabuna saha sahabat urang sadayana al kharasaniyuna anu bangsa kampung Khurasan. Mana Khurasannya eta rarapalah. Wa yajuju jeung menang cenah naon maca aya kula naon daya maca aya kula naon maca kul min haidin wajan sakur jalma nu haid jeung nu junub indah rukubi dinalika tumpak kana kendaraan azabatin kana tutumpakan ya maca tutumpakan naik ke tumpak naon tumpak kendaraan kana maca subhanalladzi sahara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin gedenya maca eta kumaha eta menang nu head jeung nu nipas ketika naik kendaraan maca subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin ayamotikin menang no head yang nu tepas atawa dina maca doa wa inda duai jeung menang maca nalika ngadoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pada ayat Al-Qur'an dibaca ketika ngadoa menang. Da niat maca Quran kan eta mah. Da keur ngadoa. Lamun ngamaksud maca Quran mah teu menang. Itu. Idza lam yaksid bih dalam yaksid di mana-mana henteu neja itu hiji-hiji jalma eta nu head jeung nu nipas anu junub jeung nu head tadi be kalawan pasejaan dina robana eta Al-Qur'an kana maca Quran gitu. Jadi menang maca robana atina teh lamun teu ngamaksud kana maca Al-Qur'an. Lamun ngamaksud kana maca Al-Qur'an mah angger teu meunang. Qala Imamul Haramain jeung parantos ngadawuh Imamul Haramain. Imam Haramain, sorry Imam Haramain kumaha? Wa in qala jeung lamun maca wa in qala jeung lamun maca sa'al junub jalma junub bismillahi walhamdulillahi kana lapat bismillahi jeung kana alhamdulillahi fa in qasada maka lamun neja eta jalma junub jeung nu hedea kana maca Al-Qur'an aso maka dosa itu junub. Cek tadi di luhur menang sareng Imam Nawawi kan jalma nu junub jeung jalma nu haid zikir ngucapkeun Allahu Akbar niatna zikir ngucapkeun tasbih niatna zikir ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim niatna menang da zikir niat ngan lamun niat maca Al-Qur'an teu menang kan alhamdulillah itu Al-Qur'an ayat kedua dina surat Fatihah alhamdulillah itu nya ininya urang niatan kadinya kana maca Al-Qur'an teu menang. Aing nganatan alhamdulillah tanda syukuran mah eta mah zikir teu naon. Sur sata sur Imam Haramain. Ya, sur Imam Nawawi mah tadi kan
zikirna menang zikir ngan suri Imam Haromen lamun ngamaksud kana maca Al-Qur'an mah itu aso maka dosa itu nu junub teh. Wa in qasada jeung lamun neja nu junub nu tadi adzikra kana zikir awalam yaksid atau ante nejajub kana zikir sayan kana jeung lam yasam maka henteu dosa nu junub itu nya. Jadi kun neja dikir mah teu nanaon teu dosa ngan lamun ngamaksud kana maca Al-Qur'an mah jadi dosa. Lamun henteu ngamaksud kana Al-Qur'an ngamaksudna kana dikir mah henteu naon sami sareng anu dicaroskeun ku Imam Nawawi dina kitab At-Tibyan tadi. Eta wa yajuju jeung meunang kanu haid jeung anu junub lauma kanu haid jeung nu junub naon qiraatun maca matusyikhat ayat-ayat anu geus disalin tilawatuhu naon tilawatu macana ya emak gitu. Aisyah Imam Haromen mah lamun teh mah ayat Al-Qur'an entos disalin dipindahkeun kana buku kurang dibaca menang cenah kitu saur saha sur Imam Haromen kuno junub dibaca kuno haid dibaca menang sur Imam Haromen dina kitab kasih patu saja wa ya juju lahuma qiraatu ma nasihat tilawatuhu jeung menang kajalma nu haid jeung junub naon qiraatu ma tusihat macana Al-Qur'an nasihat anu geus disalin tilawatu non macana ya Quran anu disalin teh eta mah menang lamun dina Al-Qur'an keneh mah teu menang kasayahu wa sayakhatun cara ayat ari aki-aki jeung nini-nini idza janaya eta di mana-mana jina dua nana parjimuhuma maka kudu ngaranjam hari anya dua nana batatan kalawan pasti nikalan kalawan siksa minallahi tetap di Gusti Allah intaha geus beres qala Nawawi naon dawuhan Imam Nawawi radhiyallahu muga mikar Gusti Allah anhu ka Imam Nawawi wasabihuha saumun wallahu alam bisawab.